Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejar sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kasehatan ka urang sadaya sehingga urang tiasa kempal dina ieu patempatan dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mugia tetep dilelerkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kaluargina, ka para sahabatna sareng urang salaku umatna nepi ka akhir zaman. Amin. Tepangkeun wastapun Sheila Alfamia di kelas 11 MIPA genep simkuring ngagem pancen janten panunggu catur ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer sareng para pamilon anu atos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo ngadiskusikeun ngeunaan daring. Ku kituna supados hanteu nyangkolongkeun waktos, hayu urang sami-sami buka ieu sawala ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer serta pamilon anu kusim kuring dipika hormat, sata acan nincak kana acara salajengna supados henteu disaha-saha simkuring seja nepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Budi Supriyadi MPD anu asalna ti Bandung, Bobor kaping 23 September 1863, anu mantenna pangamat pendidikan ti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjejer anu kadua nyaeta Ibu Haja Iis MPD anu asalna ti Majalengka, Bobor kaping 18 April 1877, anu mantenna kawilang guru senior di Kabupaten Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang tiasa leuwih neuleuman jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Budi Supriyadi MPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Budi Supriyadi anu atos ngadugikeun kamandangna. Taikat sida anu geus didugikeunana. Saalitna parantos mukakeun pandangan urang kana pangajaran daring. Nurutkeun mantena daring teh nyaeta pangajaran online atau pangajaran teu langsung anu ku urang sadaya laksanakeun dina masa pandemi Corona 19 ieu. Tujuanna nyaeta supados urang tiasa ngurangan atawa supaya mutus mata rantai penyebaran virus corona. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun ieu sawala. Disumanggakeun ka Ibu Haja Iis MPD diaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Haja Iis anu atos ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Haja Iis MPD anu atos ngadugikeun kamandangna. Numutkeun mantena pangajaran daring teh boga kakurangan sareng kaluwihan. Kaluwihanana nyaeta urang tiasa ngabantu ngurangan atawa mutus rantai penyebaran virus corona. Anu kadua nyaeta urang tiasa ngerjakeun tugas di mana bae. Kekuranganana anu kahiji nyaeta dina akses internetna, dina kuota sareng sajabina. Anu kadua nyaeta tentang pemahaman materi ka para siswa. Jadi teu sakabeh siswa teh bisa ngerti naon anu dimaksud pangajar, naon anu dimaksud guru di video atanapi ti materi anu dipasikeun secara online. Kulantaran waktu anu sakedih, kuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros ngan ukur kanggo 3 orang. Dina ngadugikeun patarosanana, kedah ngacungkeun pananganana serta nyebatkeun namina sareng kedah gogorowokan. Hatur nuhun kana sadirik nisa anu atos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana kirang langkung nyaeta naon anu atos dilakukeun para pengajar atau guru supados para murid teh tiasa ngerti kana materi anu disampaikan ku guru. Sumangga ka Ibu Haja Iis kanggo ngawaler patarosanana. Isi walerana nyaeta kirang langkung anu parantos dilakukeun guru sareng pangajar supados murid tiasa leuwih ngarti kana pangajaran anu didugikeun secara daring teh nyaeta para pangajar sareng guru teh ngajian video penjelasan sareng animasi. Jadi henteu ngantuk. Takaraos ieu acara teh atos beres.
Alhamdulillah ieu acara lancar ti kawit dugi nepi ka rengse. Tukituna hayu urang sadaya tutup ieu acara ku maca hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panubu catur sareng sapara kanca ngaturkeun hapunten ka sadayana bilih aya kalapatan dina cariosan bilih paripaos. Mung sakitu ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.